ruwiyaan Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarona bi antud bana mautana wastos solihin, diparentahkeun kami lamun neuk nguburkeun anu pararaot wayahna kuburna sela-sela jalma soleh ulah dikubur jeung kuburan jalma-jalma pasek. Kunaon sababna? Li anahu yata'adza bijaril pasik, sabab cenah ge ahli kubur bakar ngarasa teu ngeunaheun lamun ngarendeng boga tatangga pangeus kubur jalma polongo waktu di alam duniana. Mak percaya tuh mak, bisi teu percaya jalma paeh. Jadi aing pandori datang cik bapa dia, aku masih budak calalager. Jamoal pan. Wayahna aju kunaon nu digigir bapak dia mah tukang ngusep. Bari mun geus